Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji cariyos enggal tatopong demit aya teh bagian anu ka-2 nya baraya dinten ayeuna. Alhamdulillah mang tiasa nepangan deui bara Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta mika resep. Karena pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu atur nuhun anu parantos subscribe, like, komen oge anu masihan lembatan-lembatanana nya baraya katampi kumang sadayana. Jejer cariyos totopong demit ieu masih karangan Mang. Begituna Mang nyungkeun dihapunten milih wae anu kasebit nami nuju alit kasebatas masa parantosna dewasa pon kitu deui kasindiran lakoning pelampahan ku ieu cariyos. Mau nyunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Mari kita gaduh maksada naon nya baraya imam saukur kanggo hiburan unggul. Atuh anu karasan wae nami pon kitu di tempat eta mung karasan unggul pangintennya. Baraya hanca garapan dongeng Sunda anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka si Suhe sareng Mang Karim nuju araya di leuweung. Diganggu kuno gararaib gitunya baraya. Kumaha salajengna ieu jejer cariyos sumawa urang sami-sami dangukeun deui pidangan dongeng Sunda teh. Kintun-kintuna mah kanggo sadayana wae baraya Mang anu di Jawa Barat, luar Jawa Barat atau napi anu di luar negeri oge gitunya. Anu nuju daramal kuliah atau napi memang netepna di negeri itu anu sami resep mika cinta kana dongeng Sunda teh Mang ieu. Mang aturkeun nuhun. Wilujeng ngadangkeun. Lamun geus kieu kudu kumaha tuh Mang? Daeng mamang bingung suwe. Teh kudu kumaha ya? Ayeuna mah urang cicing we heula di dieu. Etang-etang nenangkeun pikir suwe. Teu mah Mang Karim bari geuk manehna diuk dina sanapeun tangkal kai. Beungeut teka tenyo siga nu bingung. Geuk si Suhe oge diuk gigireun manehna. Keur sajongjonan mah duaan eueuh nu ngaromong saurang oge. Cerentul barejeng sing harulang siga anu keur baringung. Kaayaan di jero leuweung beuki dieu teh beuki poek. Malah geus gandeng ku Suratu Raes anu mimiti di sarada. Sakapeung sok rajeun kadenge sorabuk jeung sora sit uncuing anu ngelak dina saluhureun tatangkalan. Disusul ku sora nu sing ceuleukeuteuk seuri bangun nu ngeunah. Keur anu duaan mah ngadenge sora-sora sarupa kitu teh malah tamah beuki teu parugu. Diuk ge asa teu napak, asa napak asa henteu. Kumaha lamun geus kieu Mang? Mun jadi geuman kieu ye teh sok sieun deroweng we wing mah. Ceuk si Suhe bari ngareret ka Mang Karim. Urang cicing we di dieu we keur saheulanan mah. Sabab wancing geus poek bisi tambah kalangsu. Jang tambah celaka deui ka urangna. Teh mah Mang Karim bari jeung urat reret ka sabudeureun eta tempat. Anu memang kumanehna oge karasana teh asa beuki geuman. Cag urang tunda heula kayaanana Mang Karim jeung si Suhe baraya anu keur caricing di sanapeun tangkal kai bari jeung ngarasakeun kasieun. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan anu aya di saluareun bangsa manusia. Nyatana urang nyaritakeun bangsana demit, Iprit, siluman silemin anu araya di wewengkon leuweung Sinur. Leuweung anu keur dicaricingan ku si Suhe jeung Mang Karim ayeuna. Harita Mang Karim jeung si Suhe teu apaleun pangna maranehna linglung di sajeroeun leuweung teh. Latan dihareuyan ku dua makhluk ti bangsa siluman anu keur araya di eta leuweung. Nu kahijina kala ireng ngaranna teh, nu hijina deui kala putih.
Eta dua bangsa siluman teh dilancuk minangka nama asal nanti kerajaan kuta angin maranehna duaan datangna ka eta leuweung teh maksud nama rek ngadon tatapa keur ngarasakeun elmuna sewang-sewangan di hiji guha anu dipake ngariuhan ku Mang Karim jeung si Suhe anu sabab ngarasa kaganggu ku Mang Karim jeung si Suhe antuk nama nu duaan teh harudang cenah tatapana tuluy ngaganggu ka si Suhe jeung Mang Karim anu duaan nyatana kala ireng jeung kala putih harita teh keur araya di dinya dariuk dina saluhureun dahan kai anu gede keur arucang ange duanana oge bade mencrongkeun ka Mang Karim jeung si Suhe anu keur araya disanapeun manehna teu lila kadenge suara kala ireng anu nyarita ka kala putih putih tingali ku adi dua jalma nu keur dihandap teh kawas nu bingung narek dikumahakeun eta dua jalma anu geus ngaganggu ka urang duaan teh adi tanya kala ireng anu jadi lanceukna ngomong ka adina nyatana kala putih nu keur diuk disagigireun manehna atunya rek dikumahakeun deui ya Kak kumaha ka bae masalah eta mah tembal kala putih tapi ari katenyo nama eta dua jalma teh balagur untuk jarahat adi nyari katenyo naman kade Kak hari bangsa manusia mah bejarkeun teh sok leuwih jahat ti urang kapanan asarua wae ari masalah nu kitu mah adi teu saeutik kepanan ti bangsa urang oge anu jarahat gosip eta madi jadi rek dikumahakeun atuh eta dua jalma teh ku Kak urang tuturkeun we ku urang kamarana balikna jeung di mana caricingna eta dua jalma teh etang-etang urang bari diajar neleuman kana kahirupan maranehanna adi nyari kuring mah kumaha ka wae ayeuna mah urang balikeun deui we lawang keur kaluarna ti ieu leuweung jeung urang bikeun eta jaring teh eusian we manuku adinya ceuk kala ireng nya heuk atuh ari kitu mah tema kala putih geus kitu kelebung tempat caricingna Mang Karim jeung si Suhe mulai angin anu ngakelebung datang ka dinya atuh menising rarenya kanu duaan teh Mang aya angin mending ngakelebung kieu ceuk si Suhe bajeng curing hak tuluy culang cileung ka kenca jeung ka katuhu nya Suhe jol aya angin meneh badag kieu ya nah rek aya naonnya teh mah Mang Karim teu lila karosak kubrag kadenge sora anu ngorosak jeung ngagubrag ti luhur ka handap teu jauh di tempat caricingna Mang Karim jeung si Suhe les angin anu tadi ngagelebug teh ngaradak ngiles ari lawang kaluar ti leuweung nu tadina eueuh teh ayeuna mah katenyo deui Suhe bieu kadenge ku Mamang siga aya sora anu ngagubrag ti luhur sora naonnya jeung naha jalan kaluar ti leuweung teh anu tadina eueuh mah ayeuna geus aya deui Suhe ceuk Mang Karim bangun anu heran kituna teh nya Mang naha bet bisa kieu nya hari itu dihareup naon Mang anu keur gagarapakan beh kidul aya di saluareun ilawang ceuk si Suhe bari curugna nunjuk anu aya di saluareun lawang Suhe ayo urang sampeurkeun suara naon anu keur gagarapakan teh nya temal Mang Karim bari anu duaan ngetayep nyampeurkeun anu keur gagarapakan di hareup anggeus deukeut kebeg anu duaan ngarenyak deui wae sabab tetela pisan
yen anu keur gagarapakan di hareupeun maranehna teh manuk anu lumayan loba keur karungkup we ku jaringna Mang Karim. Suhe, loba manuk nu keur karungkup ku jaring mamang geuningan. Ayo, urang beungkeut jaringna, si kaburu kalabur deui manukna. Ceuk Mang Karim dan jeung Pak Kupis kituna teh leungeunna nyangreudkeun jaring. Poho we kana kasieun mah. Atuh si Suhe oge sarua milu riweuh. Tanggeus manuk kaeurad kabeh, gek Mang Karim diuk bari narik napasna. Ari kesang meuni nyurulung tina tarangna. Nah jol aya di dieu jaring teh nya Mang? Tanya si Suhe. Sigana mah kagugusur ku manuk meureun Suhe. Sabab manukna oge lumayan loba geuningan. Ayo urang buru-buru balik ayeuna mah. Mumpung can kaburu peuting ya. Ceuk Mang Karim bari cengkat tina diukna. Ari eta jaring rek dikumaha mawana Mang? Sabab kapanan loba manukna oge? Tanya si Suhe bari cengkat tina diukna. Urang tanggung we kuduaan Suhe. Make daan kai anu rada gede. Sabab loba geuningan manukna oge. Tembal Mang Karim bari nutuh heula daan kai anu rada gede. Geus kitu diasupkeun ka tengah jaring anu meunang nyangreudkeun. Hai Suhe, urang tanggung ayeuna mah. Ceuk Mang Karim. Nya, hayu Mang. Tembal si Suhe. Bari jeung nanggung ti satukangeunna Mang Karim. Geus kitu anu duaan tuluy kaluar ti jero leuweung. Laleumpang deui rek balik ka lemburna. Dipirig ku hiliwirna angin peuting. Dikendangan ku reangna suara gaang jeung jangkrik. Anu ngikrik we sapaparat jalan teh. Paparengan peuting harita mah keur caang bulan. Jadi jalan nu keur di salorang kuduaan teh nyatana ku Mang Karim jeung si Suhe tepati teuing poek. Teu kacatur lilana di jalan baraya. Irawan ci Isa nu duaan geus aranjog deui ka imahna Mang Karim. Tuluy nu duaan ngecageun heula tanggunganana. Bari sing koloyong nyampeurkeun kana palupuh imah. Gek maranehna dariuk bari ngalalungsar. Teu lila kolotrak aya sora anu mukakeun panto ti jero. Lol ti jero aya nu kaluar. Sing goreng bidasi anu kaluar ti jero imah teh. Nah meuni peuting-peuting teuing bapana. Hariwang kami mah yeuh. Ceuk bidasi bari mancrong ka salakina anu keur diuk bari nyarane kana tihang imah. Ka pegat ku hujan kami teh dasi. Cik panyokotkeun heula cai tah ka dieu mah. Bapa teu kuat hanang ya. Tembal Mang Karim. Bidasi ngaleos heula ka pawon. Teu lila geus balik deui bari ngacingjing teko anu dieusi ku cai jeung cangkirna 2 siki. Song diasongkeun ka Mang Karim jeung si Suhe. Tah bapana. Sok jang Suhe. Caina heula tah meh teu hanaang. Nyami. Tembal si Suhe bari ngarongkong kana cangkir anu diasongkeun ku bidasi. Geus kitu mana nyician heula cai. Legok si Suhe minum meuni ngalek-lek. Tayona wae geus hanaang meureun di tadina keneh. Dasi tingali tah ku ilaing. Manuk anu sakitu lobana tah dina jaring. Ceuk Mang Karim bari nunjuk kana jaring anu diisi ku manuk anu disimpen di buruan. Alah, nya we geuningan bapana. Eta manuk ni sakitu lobana. Nya dasi. Lumayan jadi aya keur jualeun ka daya. Tah, isuk mah ilaing ka dieu deui we nya Suhe. Urang ngajual heula manuk ka daya. Meh boga duit ilaing kapanan. Ceuk Mang Karim. Nya Mang. Ayeuna mah kuing rek balikeun atuh nya.
arunya bisa aki uing hariwangan mang nya tuh suwe rek balik ke lama teu naon an homat isu kula teu kadieunya urang ngajual manuk teh ajang mamang nya mang isuk tang tuh uing ka dieu deui lah teu mah susuhe bari cengkat tina diukna geus manehna amitan kanuduaan leos susuhe ngaleos ninggalkeun imahna Mang Karim lempang muruka imah nu jadi akina di jalana menesepi istuning geus eueuh saurang-urang acan anu ngulamprang di jero lemur lamun keur anu borangan teh mah geus matak wegah rumingkang sanggeus ngaliwatan pengkolan gok sisuke anyau kaburuan imah menjadi akina tuluy nyampeurkeun kana panto bari nyalokan Aki Marsani disaluareun imahna ya sarecan tanya si Suhe bari jeung ngetrokan kana panto imah kituna teh ajan jauh Aki mah tarahes beurang gene sok we surungkeun da teu ditulakeun panto mah temal Aki Marsani anu nyarita ti sajaroeun imah si Suhe tuluy nyurungkeun panto nya we can ditulakan panto teh bos si Suhe asup ka jero gek diuk bari sila tutug digigireun Aki Marsani anu keur sila ipis bari melanyun udud kumaha panggih jeung Mang Karim teh jalu tanya Aki Marsani bari mencrong kabeungeut nu jadi incuna panggih manah mah tadi teh uing marohola manuk jeung Mang Karim kaleuweung temal si Suhe nya syukur we kali panggih mah nyaki yang uing karek balik pisan bieu teh kapegat ku hujan jeung asa loba anu araraneh di leuweung mah temal si Suhe nu banu aneh kumaha jalu ceuk Aki Marsani malik nanya ka si Suhe ieu geura dongengna mah ki temal si Suhe bari barabat kumanehna dicaritakeun kabeh ka akina timiti panggih jeung Mang Karim tug nepikeun kabalikna deui ka imahna Mang Karim kabeh dicaritakeun kumanehna hiji ge eueuh nu kaliwat tah kitu dongengna teh ki naon ari eta teh nya ki uing mah umur-umuran nyuhun hulu anu ieu asa kakarang ngalaman kajadian kawas tadi mah manikeung pisan ceuk si Suhe bari jeung nyabak punukna make jeung sieun segala rupa ya keun we da moal naon da kapanan eueuh ti baheulana oge nah sugan aya dongengna jalma nu diroweng ku jurig ari lain cilaka ku kalakuanana sorangan mah temal Aki Marsani nyari kok kitu nama ki kana nyari anu kitu teh aya ceuk si Suhe nanya deui ka akina nya aya ngan eueuh sujang kumaha re Aki ongkoh aya tapi eueuh acan kaharti kuing mah ki maksud Aki deh memang aya maranehna oge sarua jeung urang ngan eueuh hatina eueuh teh sababna teu kadenyo kapanan ari ku urang mah sabab maranehna mah gaib tah kitu jalu kitu nya ki jadi bener ari kitu mah maraneh teh aya atuh nya nya aya teu beda we jeung angin aya tapi na eueuh kapanan tepangna disebut aya teh sabab karasa lamun teu karasa mah nya eueuh ayeuna urang bisa nyebutkeun yen angin teh aya sabab karasa ku urangna tah bieu hidup nyarita ka Aki
papanggihan jeung anu sarupa kitu. Nah kadenyo adawa henteu. Entah ke, tapi karasa gue lain. Nya karasa ke, nya artina ari nu kitu teh. Aya tapi aya na sabab ku karasa. Na sabab teu katempo ku urang. Kumaha gaharti? Nya nganaon maksudna atuh? Pangna maranehna ngaganggu teh ka urang nya ke? Nyameureunnan maranehna ge geus ngarasa kaganggu hirupna ku urang. Pangna kitu teh. Jadi maranehna ngaganggu deui ka urang jalu. Nah moal naon kira-kirana ka awingna ke? Sok sia nuturkeun we ah. Nyakeun bae nuturkeun mah asal ulah nyalakakeun we ka urangna. Teu beda jeung angin cek aki oge. Keun bae ari angin rek nebak mah kana awak. Sakirana mata genah jeung nyegerkeun mah ulah soteh nyilakakeun we. Tah kitu. Itu nya ke? Heueuh Sujang. Lain tadi teh aya nu ka dieu ka imah. Nyaeta jang samingeun. Nanyakeun ka ilaing jalu. Ceuk Aki Marsani. Si samingeun. Nek aya naon cenah ke? Tanya si Suhe. Ari nyarita nama ka Agi. Engke pageto. Bantuan cenah di imahna Ki Sarkowi. Menjarkeun cerek ngawinkeun anakna anu awewe. Tah kitu jalu. Itu nya ke. Nya kana toh. Engke weng maka akan itu. Ari pageto mah bisalah tantuna oge. Asal ulah isuk we. Sebab isuk mah weng narek ngajual lah manuk kadaya. Jeung Mang Karim. Aya keur meuli bakwa tuh ke. Nya kumaha laing we tah mah jalu. Ceuk Aki Marsani barejeng ngenyot ududna. Kaayaan harita di saluareun imah. Wanci beuki maju ka peuting. Hawa disabudeurna geus mimiti karasa tiis. Angin peuting ngahiliwir. Sorana menising saleor dina saluhureun tatangkalan. Kaayaan di jero lemur sepi jembling rehe comrek teh lain mebohongan. Geus eueuh saurang oge anu kaciring ulam perang deui di luar. Sigana wae keur ngarengkol meureunnan. Bari ngarasakeun tiisna peuting anu mimiti nyimutan ka eta pilemburan. Cag urang tuna heula kaayaanna si Suhe jeung Aki Marsani baraya anu keur aya di lemburna anu katelahna lembur Cimenyan eta teh. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan anu aya di hiji lembur. Lembur nu teu pati jauh ari teh lembur Cimenyan mah. Katelahna eta lembur teh lembur Cihoray. Di eta lembur aya hiji kolot anu geus moyan. Ngaranna Bahdinta. Bahdinta baheulana mah kasohor tukang mobok tukang tarok. Saok kadua kaplok teh lain saukur babasaan. Malah manepikeun ka ayeuna oge sok rajeun kitu keneh. Bahdinta boga budak lalaki anu ngan hiji-hijina. Ngaranna teh Martani. Hiji pamuda nu keur meujeunna bal kesenteng. Buta tulang buta daging. Awak sembada jangkung gede. Ari kodek bewosan. Kumis ngajedig. Teu beda we jeung nu jadi bapana nyatana Bahdinta. Bahdinta sanajannya oge manehna teh geus maju ka kolot. Tapi ari pangawakanna mah tetep we dedeg. Sabab boga awak jangkung gede. Atuh saja banati kitu kawawoy ku kaayaan jeung kawani. Jadi seger we katonjonna teh. Ari Martani nyatana nu jadi anakna kalintang dipikanya ahna pisan ku Bahdinta jeung nu jadi pamajikanana teh.
naon rupa kahayang martani tara aya anu dipungpang hiji oge, malah di lemur Ciorai mah kabeh geus pada apal ka Bahdinta jeung ka Martani mah. Sok sahaok kadua gaplok, rasa maneh jalma boga jeung rasa maneh urut jago baheulana. Jadi sok sangeunahna weh lamun aya nanaon teh. Sajabana ti kitu Bahdinta ge ngabogaan centeng anu lumayan loba. Purah nagih duit ka jalma-jalma anu boraga urusan jeung manehna. Dina hiji poe kirawan cihaneut moyan harita teh. Bahdinta jeung nu jadi anakna pon kitu deui centeng-centengna katenyo keur dariuk dina kursi di teras hareup imahna. Dina meja ngabara ku kadaharan jeung cai kopi anu masih ngarebul keneh. Kituna teh bari jeung sing pelenyun udud. Dalila kadenge surah Bahdinta nyarita ka Martani anu jadi anakna. "Martani, da kumaha duit dadang urut ngajual sapi ka si Sadali teh? Biasana geus dicokot ku si Laing anu kamari teh?" tanya Bahdinta ka Martani anu keur diuk di hareupeun manehna. "Geus bah, kamari ku kuring dicokot. Kabeh ti Mang Sadali duit teh." Temah Martani bari ngalepus udud. "Oh nya syukur ari geus dicokot mah. Wan ka mana duitna? Nah si Laing teh can mikeun geuningan ka Abah." "Kamari dipake maen bah. Taruhan ngadu hayam lah ku kuring duitna jeung si Kohar. Pokoknya teh rek meunang atuh da hareup teh eleh. Jadinya beak we duitna." Emah Martani lempeng mana malanana teh. "Nah sia Martani, eta teh lain duit saeutik sia. Sangeunahna wae ari nanaon teh. Dasar nuris tunyung sia mah." Ceuk Bahdinta ambek anu jadi anakna. "Wah keun we bah. Engke ge ku kuring digantian deui atuh duit mah." Digantian padahal sero sia Martani. "Jalil, engke mah ku si Laing. Lamun aya tagiheun teh weh. Bontong ku si Martani nya. Sok tara balik si Martani mah." Ceuk Bahdinta nyarita ka centengna anu ngaranna si Jalil. "Nya mangga bah," temah si Jalil. "Tah ayeuna dengekeun ku maneh Martani. Nah rek nepi ka ira si Laing teh boga kalakuan teu balik wae. Manyusahkeun hungkul kolot sia mah." Ceuk Bahdinta satengah ngageleuneng kanu jadi anakna. Bari jeung teu nyadar lamun manehna oge baheulana mah kitu sarua. "Nya hampura we bah, moal rek sakali-kali deui kuring migawe sarupa kitu," temah Martani. "Ayeuna mah kieu Martani, kumaha lamun maneh ku Abah rek dikawinkeun? Sugan we atuh. Balik ari geus boga pamajikan mah maneh teh. Sok tinggal ngomong ka Abah. Hayang ka nu mana jeung hayang ka urang mana moal burung ditumponan. Dengekeun yeuh ku maneh Martani. Ayeuna maneh teh anak Abah nu ngan hiji-hijina. Lamun maneh rek kieu wae, dug ini ti deui sia. Lieur ka Abahna oge. Tana maneh daek lamun kira-kirana ku Abah rek dikawinkeun. Sabab Abah ge hayang nenyo maneh teh boga katurunan. Nu hartina anak ti maneh teh meunaan katurunan ti Abah keneh nu bakal nuluykeun garis katurunan ti urang. Pan lamun maneh hirup sorangan wae, rek kumaha kablaguna katurunan atuh keur kahareupna pikeun nuluykeun lalakon hirup Abah teh. Kajaba lamun Abah teh loba budakna, lain ngan saukur maneh hungkul. Teu naon maneh rek hirup sorangan oge satutuluyna. Teu jadi masalah keur Abah. Sabab meureun Abah bakal boga incut nu sejen. Tapi ku sabab Abah teh ngan hiji-hijina kapanan boga anak teh, hojatna maneh hungkul.
Berenanya ti maneh nu baris nuluykeun katurunan ti Abah teh. Tah kira-kirana ka diceritaan Abah teh ku maneh mah tani? Tanya Mbah Dinta. Nya kaarti Bah? Kaarti kumaha maksud maneh teh mah tani? Nya kaarti ku kuring Bah. Kuring teh kudu geus boga pamajikan lain. Oh bener, kitu mah tani. Tah, nah ayeuna si lain geus boga atawa acan keur calon ti pamajikanna. Lamun acan ku Abah rek dipangneangankeun keur si lain mah tani. Boga kuring ge satadina mah Bah. Malah geus lila bobogohanan jeung kuring teh. Ananya kawe geuningan pitilu poeunana ti ayeuna kareup dikenawan kuring teh rek dikawinkeun ku kolotna ka batur Bah. Tak kitu Temal Martani bari jeung mencrong ka jadi bapana. Nah make jeung rek dikawinkeun ka batur segala rupa. Kapan bobogohanana oge jeung si lain Martani. Atuh ari kitu mah sarua we jeung ngahina ka Abah salaku bapana. Urang mana budak awe teh? Jeung anak saha Martani? Sok bejakeun ka Abah. Tanya Mbah Dinta ka Martani bangun anu panasaran. Ari budak awena mah urang Cimenyan Bah. Anakna Ki Sarkowi. Bener sapi teh geuningan. Temal Martani. Utan ti anakna si Sarkowi. Atuh jeung Abah ge wau pisan eta mah Martani. Kapan sok rajin jual meuli sapi jeung Abah mah? Nya pasina wau ari jeung Abah mah Bah. Sabab kuring wau jeung manehna oge kapanan. Jeung anakna basa harita ku Abah dititangkeun duit ladang meuli sapi teh ka ditu. Temal Martani bari nguyup ci kopina. Nah ari si Sarkowi teh kabogaan budak awewe kitu Martani. Ceuk Mbah Dinta nanya deui ka anakna. Nya boga Bah. Sarua deui manehna oge budak nu ngani jijina. Ari ngaranna mah Sulasri eta budak awewe teh. Temal Martani memang jeung nu sanyana Martani teh kungsi bobogohan jeung Nyi Sulastri anakna Ki Sarkowi. Kan kusabab Martani mah jalmana sok maen jeung kana riributan wae. Atuh sajabana ti kitu Martani boga pasipatan anu angkuh. Sok rajin ngahina we ka batur teh. Rasa maneh jalma anak anu beunghar. Nyantukna mah Nyi Sulastri teh mungeun. Milih bobogohan jeung anu sejen. Tug nepikeun karek dikawinkeunana kunu jadi kolotna. Jadi kitunya Martani. Kurang ajar. Anak itu mah Ki Sarkowi teh geus ngahina ka Abah atuh. Naon ngomong atuh ka Abah. Nya kan Abahna oge karek nanyakeun ka kuring ayeuna Bah. Temal Martani. Ya, kun ari kitu mah. Engke sore Abah rek ka imahna Ki Sarkowi heula. Rek nanyakeun, lah kunaon pangna budakna dikawinkeun ka batur teu ka si laing teh Martani. Jeung hayang nyaho we, urang mana eta budak teh lalakina. Ceuk Mbah Dinta, atuh Martani meni atoheun manehna barang ngadenge bapana nyarita sarupa kitu teh. Sabab hayang pisan keur mah Martani teh ka Nyi Sulastri. Nya Bah, mending tanyakeun we heula ku Abah, da lamun teu rek dikawinkeun ka batur mah. Kuring daek Bah, sanajan isuk pageto kuring dikawinkeun ku Abah ka manehna oge. Meureun kayang Abah teh boga incu, teh kalaksanakeun. Ceuk Martani setengah hangsonan keur jadi bapana, teu puguh we bapana Mbah Dinta teh. Ini kekraot tuntuna. Oh Martani, keun ku Abah, urusan anu kieu mah. Mane mah cicing we. Jalil, Kopeng, oge mane Juri. Engke sore milu jeung Abah. Urang datangan ka Lemur Cicangkuy, ka imahna Ki Sarkowi. Ceuk Mbah Dinta.
atuh mangga cenah tembal anu tiluan teh nyatana centeng-centeng nambah dinta geus kitu mah bah dinta jeung anu sejena ngawarangkong ngaler ngidul bani sagala didongengkeun tepuguh hulu tepuguh buntut kayaan harita dia lemur panon poe geus beuki maju ka luhur panasna geus mimiti karasa Abah Dinta jeung para centengna katenyo keur ngarurus domba adu anu aya di satukangeun imahna sabab sajabana ti ngurus sapi teh Bah Dinta oge boga ingonan anu sajena bangsaning hayam adu entog soang jeung sajabana ti eta Bah Dinta jalmana resep pisan kana uras-urus sasatoan teh Obeng domba nu ieu mah keur adukeun ka pasir jame euy engke pageto ade si halus urusna sia ceuk Bah Dinta anu nyarita ka anak buahna nya bah tang tuku kuring di pepusti ieu domba teh meh meunang aduna kapanan ceuk si Bopeng bari ngurutan beung jeung punuk domba anu keur diurus ku manehna halus Bopeng sabab lain kudu naon di pasir jame mah gedean ngaduna ge euy kenakeun atuh bakalangan lalega bari jeung ieu ku kebon awi eta nu katonggona lain bah anu handapeun kebon awi di dinya Bopeng nya pasti geunaheun atuh di dinya mah bah teh mah si Bopeng bari ngurutan suku domba arah kuat beuneuran diaduna kocapkeun sorena kira wanci asar Bah Dinta jeung centengna anu tiluan nyatana si Jalil si Bopeng jeung si Juhri katenyo opatan keur leumpang we di jalan padesaan rek manggihan ka Ki Sarkowi anu aya di lemur Cimenyan dipirig ku hiliwirna angin leutik anu narebakan tetangkalan daunna pating arulang jeung gugupai kangaranan kasebutna di pilemburan mah wanci jam sakituan teh jalma sok geus barali ka imahna anu di sawah anu di kebon anu baralik ngarit kabeh geus araya katempo caricing di hareupeun buruanana bari ngadaraweng nungguan ciburit ton kitu deui Ki Sarkowi anu aya di lemur Cimenyan manehna oge harita teh geus aya di imahna malah mah keur diuk dina kursi anu aya di hareup teras manehna bari dibarengan ku si Samin salaku badega manehna anu purah barang gawe di dinya teu lila kadenge sora Ki Sarkowi anu nyarita ka si Samin keur diuk di hareupeun manehna kumaha Min nah ilaing geus ngabejaan ka si Suhe teh dititah keur babantu di dieu teh ya tanya Ki Sarkowi tos juragan abdi tadi teh tos ka Bumina ngan kaparengan si Suhena nuju kaluar saur mah nu aya mung saukur akina nya ditelatahkeun ku abdi teh ka akina sangkan pageto tiasa ka dieu tah kitu juragan nya syukur we ari geus dibejaan mah ari nu sejenna kumaha deui da geus dibarejaan warga urang anu area di dieu reh nang cepageto teh bapak kapanan boga rancana rek ngawinkeun budak tos eta ge juragan tos sadayana ku abdi di wartosan malah kapara pangurus oge tos di wartosan ku abdi teh sadayana teh mah si Samin nya syukur ari kitu mah jadi jong-jong keur ka bapana lamun geus dibarejaan kabeh mah ceuk Ki Sarkowi barang keur jong-jong ngawarangkong tentang ti kaanggangan aya jalma opatan anu keur muru ka dinya siga aya jalma anu keur ka dieukeun Min sahanya tanya Ki Sarkowi ka badegana
Bara Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng timang dina jejer cariyos Totopong Demit bagian anu kadua. Insyaallah dina bagian anu katiluna kumang sejadi lajeng deui dina dinten anu saterasna. Mang nyuwun punten bilih wae sir kakirangan dina midangkeunana. Mang saja pamit ka sadayana. Wilujeng kantun per mios.